Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hadirin sadayana, Bapak Ibu Guru Nukusim Abdi di Pihormat cara ngerencangan kelas 11 sadayana Nukusim Abdi di Pika Cinta. Langkung tipayun, hayu urang sanggakeun puji senareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihan kesehatan ke diri urang sadayana. Para hadirin Nukusim Abdi di Pihormat, Sim Abdi bade ngadugikeun tema tentang kumaha pentingna ngajaga hirup bersih. Saluyu sareng hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen kabersihan teh nyaeta sebagian tina iman. Urang salaku jalmi anu bariman tangtu ulang ngareharekeun kana eta perkara kabersihan. Urang sadayana kedah jasa ngajaga lingkungan urang bersih sarta ngajaga kebersihan awak urang sorangan. Kumargi kitu, urang kudu bisa ngajalankeun kahirupan sapopoe ku cara nu bener sarta sehat. Nu diantarana rajin ibak, rajin ngagosok kaos anu rutin, sareng bersihan kuku maksimal saminggu sakali. Yen eta teh salah sahiji contoh ngabersihan keur awak urang sorangan. Contoh sajana, micin sampah ka tempatna ulah nyiduh ti mana wae, nyata lamun batuk kudu ditutupan. Namun sapopoena urang bisa ngajalankeun hirup bersih, awak urang bakal dijauhkeun tina sagala kotor masuk jadi penyakit. Dan kitu awak urang jadi sehat. Urang oge kudu resep mika cinta kana kebersihan lingkungan sekitar urang. Sangkan hate urang oge hirup bersih terus suci. Para hadirin Nukusim Abdi di Pihormat, mung sakitu wae nu tiasa ku abdi deukeut hatur. Hapunten bila aya kecap atanapi basa anu kirang mernah, atanapi aya cariosan anu euteup sareuna. Mugia kersa dihapunten. Mung sakitu wae ti Sim Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.